jalan-jalan eta kapanjaran cemimin naik taksi kehujanan rajaban ayo rojaban cemimin ngan kasalaki angger ngalawan baheula mah can aya TV can aya kompor gas oge tacan ay ngan aneh zaman baheula can serba aya urusan mah dilancarkeun digampangkeun ku Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi'aunillah bi'izzatillah wa bi'iradatillah dina ieu waktos anu mulia urang sadayana ku Allah dikersakeun tiasa ngariung mumpulung ngahempak merbayak sadaya tempat ti palih kidul murudul ti kaler ngajejer ti kulon norojo ti wetan ngajajar pamaksadan daya sanes sejali thalabil ilmi yang dikemas dengan peringatan Isra Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narju bihi ayafa'atul laba wal ajra wal qabula wasawaba, dengan harapan naon rupi pengorbanan demi mensukseskan ieu acara baik harta tanaga katut emutan mugi-mugi sing dibalas ku Allah dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Barokahna sing karaos ayeuna di dunia, manfaatna ganjaranna sing kasampeur jaga di alam akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal. Barokah memperingati Isra Mi'raj Kangjeng Nabi, mugi-mugi urang sararea ku Allah sing diistiqomahkeun dina ibadah, sing digampangkeun milik rezeki anu barokah, pala putra putri urang sadayana sing saroleh soleha, kalayan sing aya nasib tiasa angkat ka kota Mekah, bisa tawaf murilingan Ka'bah, bisa sa'i antara Safa dan Marwah, bisa jarah ka Kangjeng Nabi di Madinah. Ibu-ibu salakina sing nararambah, nambahna nambah kanyaah jeung nambah dina merena pakah. Tapi sabalikna lamun aya salaki anu koret teu nyaah ka pamajikanana, urang doakeun salaki ibu saperti eta sing buru-buru mah malikir aya nu ngadoakeun maot meninyaan kasalaki taleungeus ngadoakeun maot. Lamun ibu ngadoakeun maot kasalaki pertanda ibu sudah berbuat dolim. Betul betul. Tayana urang doakeun ku bapak-bapak ibu-ibu yang sudah berbuat dolim terhadap suaminya, urang doakeun sing buru-buru mohon ampun meninyaan modar gitu. Darurung jeung reregan nu burung jeung nu edan dina nalika maot alias mulih ka jati mulang ka asal, mugi-mugi urang sararea husnul khotimah kenging rahmat sareng syafaat. Amin ya Rabbal. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min syarril aqibah wa su'il khotimah. Amin ya Rabbal. Sallallahu ala
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sararea sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Muratibul auqat alias pengatur waktu, penata acara, manggilna ka jisim kuring dengan sebutan Ki Cepot Muda. Kangaran-ngaran cepot dalam dunia wayang pan beungeutna teu beureum. Ari ieu maka tempona ge kasep alhamdulillah cing pangnempokeun ieu mubalik kasep teu nu nyebut teu berarti lolong. Ibu-ibu bogoh teu kawing sarua wing henteu. Pangapunten kesepuhan Palurah jisim kuring nami asli Jen Rahmat Nur Khalid. Alhamdulillah ngabogaan lakob Cepot Muda lain cari sensasi, lain hayang kapuji, eta mah saala kadar singkatan daripada CE-nya ceramah, P-nya penyegaran, O-nya orang, T-nya taat. Muda nage sami singkatan, M-nya mengedepankan, U-nya uraian, D-nya dalil, A-nya agama. Alhamdulillah. Jadi Cepot Muda jisim kuring salah kadar singkat, sing kompak singkat, ceramah plus penyegaran biar orang-orang tararaat ka Gusti, ngawaro ka Gusti, sararieun ku Gusti insya. Jeung ieu ceramah jisim kuring insyaallah sepuh muarek konteng kanu koneng, muarek cueut kanu hideung, muarek nyoloyong ka kaler ka kidul ka wetan atawa ka kulon. Pihartieunana insyaallah rek lurus mengedepankan uraian dalil-dalil agama, namun anu pastina sesuai jeung kamampuan kuring nyalira insya. Doakeun ku sarerea ieu ceramah sing dilancarkeun ku Allah, sing janten barokah, sing janten manfaat, sing disarengan ku taufik hidayah Allah. Amin ya robbal. Siap ngadengikeunana, siap ridho ikhlas, sajam lilana siap, 2 jam 3 jam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah ngahampura karena bohongna. Beda karasana sepuh karena ngaji mah loba gogot. Moga-moga urang sararea sing dipaparinan hidayah ku Allah. Ulah nepi ka aya bahasa kieu. Jalan-jalan eta ka Cemimin, aya Cemimin, hampura min. Mudah-mudahan Cemimin panjang umurna nepi ka kiamah. Amin we nya. Urang geus baranaot anjeunna culang ceuleum sorangan. Jalan-jalan eta ka Banjaran Cemimin, naik taksi kehujanan, rajaban ayo
cemimin ngan kasalaki angger ngalawan lain di dia aya ibu-ibu nusok kalawan kasalakina aya nusok cerewet bawel aya nusok molototan aya loba nu mana insyaallah di dia mah perempuannya sarolehah sadayana perempuannya insyaallah bakal dijadikan ahli surga ya robbal batuk heula tenanaon ieu ceramah aya batukan heukeun da batukna ge batuk bisnis kira deui batuk dibayar jalan-jalan eta ka Banjaran Palurah anu bageud mana Palurah teh katempo oh video endog puyuh di korangan rajaban ayo rojaban Palurah salat subuh kaberang ibu boga salaki boga iya alhamdulillah pasok sarolat salaki urang ih bangga alhamdulillah salatna di imah apa di masjid dua yang ngomong di imah tenanaon salaki urang salatna di imah da alus ieu da sah ieu da bener ieu alhamdulillah kembae tong digeungeureuhkeun bahkan pun bisa madukung ku ibu mukena pikeun ka salaki kabayangnya salaki urang salatna di imah make mukena kabeneran kumisna teh baplang percis kura-kura ninja Pak paling hese nanya bapak-bapak hese diajak usahana teh Pak tah gitu ngajawab supaya katingali hirup Pak calalagon yeuh tingali Kangjeng Nabi pertama diisrokeun ku Allah daripada masjid ka masjid can sararea ditempok-tempok kala kaharareai gini siap kompak siap lisan urang nyebat jenengan Allah penuh khusyuk penuh tawadu insyaallah malaikat bakal mangmentakeun hampura amin aja hate bakal ditenangkeun kemudian disalametkeun daripada godaan setan ya robbal coba barengkeun Allah ayo ridho ikhlas teka paksa alhamdulillah lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa minal masjidil
mantep teu genaheun teu ripuh teu nu ripuh saha atuh nu ngaos wios nu ngaos maripuh ge da insyaallah nu ngaos mah yakin bakal dibarokahkeun mendingan hentang ngomong dibayar cing ulah kitu-kitu teuing umi suudzon eta maka nyebut dibayar ulah kikituan jisim puring maca Al-Quran sengaja dilakukan sampai urat beheungkeun milu ranteng insyaallah lain hayang dibayar ibu bapak tapi terus terang hayang menang ampunan peleset deui wae make nyebut amplop emang beungeut uing kos kotak amal teungeunna heueuh ulah kikituan diniatan dina hate sumping kaya tempat seja silaturahmi nomor kadua na dongkap kaya tempat jisim kuring boga maksud sinareng tujuan alias boga kahay nyaeta hayang menang dulur taubat meleset deh jadi karena duit dulur cekang jeung Nabi urang hirup kudu loba silaturahmi nu jauh pek jugjug nu anggang pek teang ngarah loba dulur betul ana geus loba dulur insyaallah kadituna pasti bakal gampang menang doa geus tong dituluykeun pusing ya pikiran teh jauh jeung duit ieu si digampangkeun dilancarkeun usaha sadareanya ya robbah batu ibu bah ye Kangjeng Nabi diisrokeun ku Allah langkah pertama daripada masjid ka bantuan masjid ka yakni daripada Masjidil Haram nu aya di kota Makkah ka Masjidil Aqsa nu aya di Palestina dugi ka alladzi barokna haulahu sakelilingnya Kangjeng Nabi ku Allah dibarokah hikmah keur urang memperingati Isra Mi'raj Kangjeng Nabi supados hirup dibarokahkeun ku Gusti Allah naon maksud gancang ngawujud cita-cita gancang laksana kahayang ulah nepi ka kahalang wayahna langkahkan kakimu ayunkan kedua tanganmu menuju masjid menuju musola untuk sholat berjamaah siap nyebut siap narada kapaksa geuning al masjidu buyutullah fid dunya ibu bapak masjid nu aya di alam dunia eta teh imahna Gusti bumi na Gusti ae rahmatullah tegasna masjid merupakan sumber rahmatna Gusti Allah jalma nu daek ngagidik ke masjid dalam rangka sholat berjamaah ngagidik ke majlis nalim dalam rangka ngaji ngagidik ke pondok pesantren nitipkeun budak ka kiai hakikat nama orang tersebut keur nyemah ka Gusti Allah kangaran-ngaran semah muasalah ku pribumina pasti dimulia betul contoh jisim kuring berangkat di kota Sukabumi menuju kaya tempat dalam rangka nyemah alhamdulillah dimuliakeun buktina dimuliakeun kasaksian ku ibu jeung ku bapa dina meja cai heran aya larutan kopi nama
ya kita nasib ya. Sudah hati pedih serta tubuh letih, segala derita ku bawa berlari, tanpa ku mengerti apa salah diri, mengapa di meja tidak ada kopi. Tobat mengikuti isnya. Hampura panitia lain nyinira eta mah sejangga bejaan. Iya, silahkan, selamat memikirkan. Rosen palurah mah ngadengikeun ngaji teh, ya Allah ya Robbana eta dahareun susuguh meuni serba aya, rambutan aya, jerukna, kuehna, minumanana, alhamdulillah. Panuing mah kieu nasib teh ya. Tobat tiis amat ya. Kembali ayana cai herang urang tarimakeun we heula jisim kuring bade ngale cai herang teu nanaon ya. Teu nanaon. Doakeun ku ibu jeung ku bapak bade ngale cai herang moga-moga selamat. Iya, selamat menyaksikan. Alhamdulillah majarkeun teh jam-jam. Naon dia mah lain rasana ge beda. Mengpeng ditempokeun trek ngeureuy we nginum. Alhamdulillah kinten-kinten urang dihoyong diangkat derajat ku Allah hoyong, dimuliakeun hayang, diistimewakeun hayang, hayang bunga hayang, wayahna sing daek nyararemah ka Gusti Allah, sing siap menjalankan tugas Gusti Allah. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa orangnya yang senantiasa selalu mengedepankan urusan Gusti Allah, maka endingnya, finishnya, ujungnya orang tersebut akan sukses, akan berhasil, penuh dengan cahaya kebahagiaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pepatah mengatakan barang siapa yang menanam padi, rumput juga ikut jadi, rumput juga ikut. Bahkan gara-gara pare anu dipelakna di sawah milu jadi lain mung ukur jukut, kabuktianana di sawah serba aya, keongna aya, tututna belutna, bancetna, bangkongna, bebegigna, nene-nene, aki-aki, maedah, makoko, mamimin, aki dayat, aki udin, waparman, komplit. Hampura sepuh. Allah hararaya yuk. Eta teh gambaran. Barang siapa yang menanam padi, rumput ikut jadi. Artinya barang siapa yang menanam akhirat, selalu mengedepankan tugas Allah, daek salat berjamaah, daek ngaji, daek wiridan, bibir basah dengan tilawatil Quran, insya Allah dunia nuturkeun dengan sendirinya, dimudahkan ku Gusti Allah. Batu araraya ya. Sabalikna barang siapa yang menanam rumput, sampai kapanpun pare muamilu jadi. Betul, betul. Tempona ka dia itu nyebut betul atau panon ke mana-mana menimbung we nempo wing teh ciga nu alergi deuleu ka dia ya padwing teh menang maya. Lanjut
Barang siapa yang menanam rumput sampai kapanpun parek muamilujat. Betul. Pihartieunana barang siapa yang mengejar-ngejar dunia, pikiranana jeung jiwa ragana dikerahkeun kana masalah maaf akhirat moal bisa nuturkeun. Bahkan bisa jadi gara-gara ka istigol alias sibuk teuing nguruskeun masalah dunia, banyak orang yang tega melupakan akhirat, berani meninggalkan sholat. Nauzubillahi min walau bahai silap naudzu. Yuk urang tingali dina surah Toha ayat 124. Bacakeun tong ayatna, bacakeun tong, korikeun tong, korina nu biasa nu sedeng apa nu luar biasa wanipir. Waman mana tukang son orang saling dukung mang uing usaha amang usaha orang doakeun tukang son sing asup ka surga jeung son-sona. Aja ampun raraya sararea ya lain eta maca Quran disertai dengan seninya geunaheun teu mantep teu resep teu urang dieu kudu resep kan sabab saur Kangjeng Nabi zayyinul Quran bi aswatikum pek hiasan Al-Qur'an ku sora anu ngeunah. Betul dititah ku Kangjeng Nabi. Pepatah mengatakan hidup dengan agama akan terarah hidup dengan ilmu, segala urusan dipermudah, hidup dengan seni alias lagu bakal karasa ngen. Al-Quran tanpa seni, tanpa lagu bagikan sayur mayur tanpa garam caweran. Betul? Mata kulah fanatik teuing urang dia karena seni. Adan ge adan ari teu make seni mamual geungeunna. Hayya ala sholat geunaheun teu? Hayya alal falah geunaheun teu? Henteu, tapi lamun make seni hayya ala sholat geuning cempling euy hayya 'alas shalah. Mantap teh tah di Mekah mah jeung di Madinah kitu ada di dia kitu teh henteu emang di dia kumaha pan adan masarua aya hayya ala sholahan itu nu beda teh naonana lagangna emang kumaha di dieu kitu we
komadan subuh tadi mana Gusti mayoritas teh aki-aki kumis beak kuntu tinggal sapasi ngomong geus rero lumpang geus ingeum maksakeun nyepengan mik bari ngadeg-deg hege adan pan waas kadengena ayana sholat waas teu geuning batuk si aki eta mah batuk lain ceramah lain hari aki-aki adan alus teu alus daripada eueuh Allah karim makesen ari makesen mangeunah umi sok sanajan teu ngarti eusina teu nyaho maknana ari makesen mageunah bae lagu India geuning tujedeng katoye jana sanam biar hotahe dewana senam abiyaha sekahajaeham teribaho memar jaeham atu jedeng katoye jana senam anjay bener-bener tepuk tangan nah tiluan kapaksa komo-komo nyawer jauh palurah rekiraha nyawer na itu ketingali palurah mah orang sugih orang kaya orang bager betul ngancan nyawer geuning eta lagu India geunaheun teu mantep teu apa teu eusina sarua wingih teu ari make seni mangeunah bae alhamdulillah Al-Quran pun sama make seni mangeunah ngan kade kabablasan zaman kiwari zaman ayeuna loba zaman nu hayang viral loba zaman nu hayang tenar make laguna lagu Nusantara make laguna lagu Sunda naudzubillahi min teu meunang kikituan desarua jeung istihza alias ngaheureuykeun betul. Awas hati-hati pelajari lagu Al-Quran yang sesungguhnya wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka barang siapa orangnya tua maupun muda rek lalaki rek awew arada berpaling alias malengos an dzikri an bimakna mujawajah jararau daripada mengingat Gusti Allah buktina jauh daripada mengingat Gusti Allah ka masjid hese berjamaah ngaji wiridan maca Quran sedekah nyawer ge bakhil aduh punten palurah fa innalahu ma'isyatan dhanka maka kehidupan di dunianya orang tersebut disempitkeun alias dihesekeun ku Gusti Allah karasa kurang ayeuna sepuh zaman ayeuna teh zaman canggih zaman modern zaman serba ai HP na aya TV na listrik na pabrik na rumah sakit nu nyawer tegeni alhamdulillah 100 nun palurah mangan usai jena geranya rarusul geraku kahayang batukna sekali deui kopi na can aya tobat Allah karim tapi kamana be ngaji teh poho ya untuk ngomong-ngomong kopi atau ari moal merek mah listrik na HP na eta TV na pabrik na
rumah sakit. Zaman ayeuna zaman serba aya, tapi kunaon pangabutuh urang kahayang urang ayeuna asabet hararese. Ongkoh pabrik balatak tapi kunaon nyaran duit asabet harares tegene. Ongkoh rumah sakit balatak dokter nage hararebat tapi kunaon penyakit zaman ayeuna loba nu hese cag. Betul? Aya naon di jerona. Baheula mah baheula palurah tahun 80-an nu ngaranna listrik hanya aya di perkotaan saja, di kampung Macan Ararai masih kene poe. Baheula mah can aya TV can aya kompor gas oge tacan ay. Ngan aneh zaman baheula can serba aya urusan mah dilancarkeun digampangkeun ku Gusti Allah. Betul? Baheula mah baheula nu boga TV dina jero salembur mung ukur sauran. Bari hitam putih teh ya. Jeung hurungna ge lain ku listrik da eueuh. Kunaon sih? Ku aki. Lain gararagahnya aki-aki baheula eta. Sararak bisa ngahurungkeun TV ya. Allah karim. Tapi aneh zaman ayeuna naon zaman baheula can serba aya urusan digampangkeun ku Allah. Awewe rek ngalahirkeun zaman baheula teu kudu aprak-aprakan ka puskesmas, teu kudu aprak-aprakan ka rumah sakit, cukup ngalahirkeun orok di imah dibarengan ku mak berang alias paraji normal bari salamet alhamdulillah. Baheula ayeuna kumaha? Ayeuna mah sedih jasa ningali awewe rek ngalahirkeun paling deket dilarikeun ka puskesmas jauhna ka rumah sakit. Dokter spesialis kandungan disiapkan alat canggih geus kapanggih alat modern geus kanyahoan lain mempermudah di tempo-tempo kalakah mempersusah. Buktina mempersusah teu saeutik alias loba perempuan melahirkan di rumah sakit melalui proses sesar alias dioperasi. Zaman ayeuna teu geni. Ibu araraya tah kunaon zaman ayeuna geus serba aya tetapi urusan dipersempit ku Gusti Allah bahkan musibah eureun. Betul? Sementara zaman baheula can serba aya digampangkeun sagala urusan ku Gusti Allah hate dibere tenang jauh tina hareudang bayung ya. Sabab baheula mah boleh jadi luarna mah para rowengan hatena cara mata batinnya selalu moncorong mengingat Gusti Allah. Sok sanajan ku centir, sok sanajan ku cempor dari berbagai macam imah di wetan ti kaler ti kidul ti kulon rame baheula mengumandangkan tilawatil Quran alhamdulillah. Pan ayeuna mah jauh matak pantes urusan dipersempit ku Gusti kulantaran urangna terlalu sibuk terlalu resep teuing nguruskeun masalah dunia. Naudzubillahi min. Maca istighfar sararea astagfirullah rabbal astagfirullah. Yang kompak astagfirullah astagfirullah. Yang khusyuk bayangkeun dina hate dosa nu geus dipilampah ku urang.
mina sakali deui astag rabbal minal khotoya hayang barokah hayang dosa dihampura ku Allah hayang urusan dilancarkeun ku Allah hayang iyyaka na'budu wa iyyaka nas langkah pertama pek istimewakeun kalimat na'budu pengabdian urang yang sebenarnya ka Gusti Allah nasta'in pitulung ti Gusti Allah dengan sendirinya bakal datang ka urang sarerea alhamdulillah lanjut teruskeun sing daek sing daek berjamaah bantuan atuh sing daek sing daek berjamaah ulah jauh timas insya ibu bapak motivasi sangkan urang daek berjamaah sangkan urang daek ngaji selalu mengedepankan urusan Gusti Allah sing inget minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra sing inget nepi ka pelebah dinya tuh ya mangges nyimak ya geus jero ya pemahaman minha khalaqnakum langsung nyawer nuhun masing barokahnya sok nu sajana ngeureuyeuh gagal mah ya minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra surah Toha ayat 55 sing salaladar nepi ka pelebah dinya ibu bapak minha khalaqnakum urang sarerea diciptakeun ku Allah didamel ku Gusti Allah tinatan bantuan tinatan wa fiha nu'idukum kemudian bakal dibalikeun diasupkeun kana jerotan wa minha nukhrijukum taratan ukhra jaga piyaumil kiamah jaga di alam akhirat bakal dihudangkeun dibangkitkeun ku Gusti Allah pun tinaatan matak ti ayeuna urang sarerea sing daek silaturahmi jeung taneuh jempling euy asar da lieur sugan kiai cenah piraku silaturahmi jeung taneuh aduh araraya ya hari dibere ngaji lempong mah Gusti meuni langsung ngawangkong belah tukang ngawangkong belah hareup dibere ngaji lempong mah hawana teh tunuh kan ingin umat tenan naon bebas tah alhamdulillah ngarap-ngarap kopi eueuh ya moal we meureun geus kieu mah nya ari ceramah mepet waktu kieu teh asa gura-giru Kang sagedeung deui ge asar keun we nya jam sabaraha asar jam 5 waduh hebat urang dieu nya euy asarna jam 5 mun teu salah jam 3 lewat 12 menit berapa 18 menit kedeung deui ieu kembae da ku ngaji mah teu nanaon urang ngajame salat asar dina waktuna nu penting urang naon ulah kaluar tina waktu salat asar ngajamna ulah dina jam 4 ke bisi jam 4 urang meleset doraka eta kewe ngajamna dina waktu dina waktuna mah iraha we 4:30 ge bisa insya lanjut teruskeun minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha
sing salaladar urang diciptakeun ku Allah tina taneuh bakal diasupkeun kana jero taneuh bakal dihudangkeun dibangkitkeun oge tina taneuh matak ti ayeuna urang sing menang silaturahmi reujeng tan bagaimana kiai silaturahmi jeung taneuh sing menang sujud sing menang sujud lain susu nah jadi karena susu sing menang sujud tah sujud sapoe sapeting minimal 34 kali sujud sapoe tinggal ngitung gitu sabaraha 17 kali 2 sabaraha 34 kali sujud ketika tarang urang adek karena tempat sujud bari lisan ngucapkeun kana kalimat subhana rabbiyal a'la adnal kamal 3 kali pek buka mata batin urang buka basirah urang bayangkeun ketika jasad urang geus asup kana jero taneuh ngarengko sosoranganan Allah karim Ibu tempo ka dieu ya lamun urang maot asup kana jero kubur anak milu moal harta banda dibawa moal salaki yang kita cintai milu moal marengan moal bisa jadi salaki ditinggalkeun maot ku pamajikanna sok buru-buru tahlilan nah jadi kana kawin jauh itu di mana-mana kamaotan masuk buru-buru tahlilan umi make kana kawin emang salah kita boga hati gitu betul gak goblok gampang kawin mah belakangan kewe hijikeun jeung 7 Allah karim bayangkeun buka mata batin urang ketika urang ngarengko dina jero pakuburan sosorangan harta teu dibawa anak pamajikan teu marengan salaki teu marengan salaki teu Allah karim kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman terputuslah pergaulan terbujurlah sendirian diri terbungkus kain aya nu nyawer euy teu geuning geureuh ya alhamdulillah mangan sejen geura nyara rusul ya ya teu naon ceramah make ngalagu teu naon alhamdulillah 50 insyaallah abah dina jero pakuburan bakal menang lampu 50 watt 50.000 sodakoh na cakna 50 watt nu 100 watt nu teu sodakoh mah poek hayang caang atuh sodakoh ayeuna ieu